Buka itu tanduk itu. Bebegikna mana Pak tuh? Bebegikna. Pecan ada mah iya ya tuh. Selamat menonton, jangan lupa subscribe dulu. Oke, selamat siang. Jack Sunda Channel. Saya akan melihat sawah. Wih, ini ada saung dan itu ada kolam ikan ya, beserta tanaman genyer. Genyernya genyer, dan itu ada pohon kacang, Bu. Jagung, padi. Di sana ada petaninya juga. Saung-saung ya, sebagian baru ditanam padi. Kita akan jalan kaki ya, nunggu jembatan bawa motor. Kita akan ke sebuah saung Sunda. Soalnya ini tanahnya agak apa, lengket. Soalnya pagi hari hujan, jalannya lengket tuh, basah. Enakan tempat. Punten. Assalamualaikum. Damang, Pak. Tujuan naon, Kang? Ini ada tali nih buat mengusir burung. Saya sudah berada di tempat Pak Supiandi nih. Saya lagi mengusir burung-burung. Tuh. Buka itu tanduk itu. Bebegikna mana Pak tuh? Bebegikna. Pecan ada mah iya ya tuh. Bebegik. Serang abdi nih. Kieu tuh. Ya sareng Pak Supiandi yang justru sabaraha Pak teh? Iswa 60 tahun. 60 tahun. Gaduh icu sabaraha kan? Gaduh itu teh panginten 2, 3, incu teh 2, 3, ya sareng 3 genep. Incu teh genep. Cucunya 6. Ya, ya. Terus murang kali seberapa sih?
muka kali teh 5. 5 di mana wae teh? Anu hiji di Bandung, Pangagumna. anu katilu. Oh, katilu. Anu kahiji di dieu di dinya dia acara abdi nu kadua Oh. anu hiji di Panjenengan. Oh, gitu. Pokok iya nya Kecamatan Cibinong. Atur nuhun Pak ya abdi tos di pasihan. Izin. Amin. Pango ngaliput ya Bapak sing sehat. Amin. Sing lancar rezekina kan Amin. gitu. Panena sing hasil. Amin. Laukna sing baradab. Amin. Mudah-mudahan we. Aduh, komplit. Eta radio tahun sabaraha, Pak? Wah, nonton sabaraha. Hirup keneh teh. Kita teh minangkana mah kamari teh kacolongan aki teh. Naon? Abi teh sakit kamari teh pan. Lami sasi. Oh. Atuh di bumi teh teh ka dieu kieu kieu. Abdi mah 3 mingguan keur kamari gemprah teh gini. Kita abi mah kaki mah bukan sama sasi. Hayam mah dia teh 3 jam aduh hiji jagona. Aya nu ngarawatan ya. Ya ngarawatan. Hidung. Saya teh dibawa ka ditu teh dibawa teh jadi pae pegat teh kabar kumaha teh. Da mah sayeuna teh ayaan panginten teh. Saya teh isupan gitu, mau digoyerkeun gitu tadi teh. Teu ditinggalkeun. Sana ka itu, bukan kumaha teh. Goyerkeun itu tuh. Ku cek baurang teh hayam lapuh atuh bae, milik batu. Biasa.